Grandong, nah tuh sia kamari kalah main judi. Judi teh ngahasilkeun loba duit nih. Walau sia katipu. Bener nih, kamari Grandong menang 100.000. Aneh Grandong, eta teh perbuatan dosa. Harinya neh nanaonan kalah ka judi jika nu teu diajarkeun wae ku nini. Sia teh tieun dosa. Da ngajaran aing kamari unggul sakali. Tetap eta teh dosa. Nyai nyawan teu, eta teh judi teh bisa ngajadikeun nyaneh jadi jelema miskin pisan. Tapi dengan kamari unggul nih ngan main sakali. Ya Grandong, anu ngaranna judi teh eta teh perbuatan dosa. Jeung nyaneh bakal jadi jelema miskin, ripuh sia teh salilana. Tapi Grandong menang 100.000 nih. Ya kunini bakal ditembongkeun akibatna. Ya tempo Grandong, tempo kumaneh. Sampai kararas, geura gede, geura waras. Baskom Sakti tunjukkeun akibat jama anu sok judi, tunjukkeun. Hari pertama kenal judi. Hari kedua kenal judi. Tiga hari kenal judi. Empat hari kenal judi. Lima hari kenal judi. Akibat judi. Eka mana-mana Grandong. Grandong ek insap nih, eka masjid. Grandong embung jadi jama miskin.